Assalamualaikum. Salam, doi, dong, enak dong. Aduh, teangan sebentar kemana mana pecong di imah gini kan. Lu masih enak sih. Orang buka bebek 200. Sekali ngendog sapu bebek kurang bisa 300 400 cong. Bener ge? Bener. Tah, maksud orang rek dijual ke ente, juga ente minat cong. Harga jual saberapa per ekorna tuh bebek teh? Berhubung orang jeung solmed, kurang dijual 60.000 per ekor. Aya 200 kabehna. Geus 40.000 we lah geus lah. Atuh 40.000 mah cong ya dengekeun bebek aing ya 200 teh bisa ngendog sapoe teh 300 kali sebra 2.500 per endog. Sok. Harga nduk teh nya. Kali seumur umur kumaneh. Geus setengah we saberapa pasna lah. Mumpung urang teh duit ya. Geus 50 kumaha mun 50. 50. Hah? Bebek 200. Murah cong. Heula ditunggu lah ke urang. Aing mah jual ka batur mah mau sakitu 70.000. 200 ekor 50 berarti saberapa? Nya hitung 5 kali 2 berarti 1 juta. Salah tuh blow on, aku 1 juta. Ditunggu ku aing ya. Emang sabraha? Coba. Bebek teh 200. 200 ekor. Mana sih kalkulatornya cong geuning Nah, eta iya kalkulator. 200 dikali 50.000 10 juta cong kabehna pira aku 1 juta. Shot dah. Ya, bayangkeun kumaneh. Bebek 200. Heeh. Sapoe teh bisa ngendog 300 400 cong. Coba dikali kumaha sabaraha tuh ngasil tuh. Lamun hargana sabaraha? Endog teh sabaraha endog teh? Endog teh mun teu salama sekitar 2.500 hiji cong. 2.500 dikali berarti lamun itu 300 nya. 300 butir kan? 300 butir we nya, 300 butir. Ku aing ya diperagakeun 300 dikali mana 2.500 dikali 2.500 750 cong sasapoe eta teh ente teh kali sabulan kali seumur umur tong kali sebulan da seumur hirup menerek bisnis bebek teh meureun ngarti ya ngarti asana mah. so, Tapi eta meungpung murah aing ngajual ka mana sok berarti 10 juta kan bebek teh? 10 juta 200 butir? 200 200 butir ekor. 200 ekor 200 ekor bebek. Urang ngajual ka bandar mah ka batur mah 60 70 cong. Ieu berhubung ka maneh urang geus sobat jeung maneh. Nya geus sakitu wae lah kaja 50.000. Aya bebekna mun erek. Berarti kudu ditambah tuh bebekna tuh. Tapi lamun kita kurang kumaha menang teu. Kurang seetik lah ya. Nambah kurang tuh banyak. Ampun cong. 10 juta ieu duit mah. Urang teh ngajual sakitu teh ka maneh. Mun ka batur mah moal sakitu 70 80 asli. Geus tong, deal lah. 50.000 per ekornya. Oke? Oke, kumaneh bebekna bawa. Urang nyokot juta heula di ATM, oke? Yang geus deal nya. Oke. Ayeuna urang dicokot bebekna, kayak kurang teu di pintu heuh. Oke. Kitu ya, Cong. Bebek 200, endogna 300, harga 2.500. Untung besar ya urang ya. Asa teu percaya aing kasih kentung. Buah-buah si kentung nipu aing ya. Ah, mending itu dewe lah bebekna lah. Mana ya bebek kurang ya? Oh, itu iya.
Selapan lima, selapan genep, selapan tujuh, selapan delapan, selapan salapan, 100. Ho, kumaha sih budak teh? Cina teh 200 bebek. Geningan 100. Wah, kurang ajar. Tipu ya si kentung ya. Bener si kentung teh. Wah, bener deh. Alah si kentung. Kurang ajar nipu aing. Balas ya ku aing sih. Weh, Cong. Aing neangan mana sampai kakak yang panjang. Kemana wae? Ayo no. Wing buka bisnis, Cong. Baik tuh. Si naon? Urang buka mesin jahit opat, geus 2 tahun. Teu dipake. Rek dijual. Kemana menang komisi. Wah, beres ya. Berapa sih orang kebagian komisi no? Teh minum mula aing capek. Tos di sawah. Ya, cik sorangan we. Ente kebagian 10%. Cuatik teh tuh no, 20% lah. Oh, nyanggos. Tengah-tengah 15% weh. Enggak sih lah, jadilah. Oke. Ayo. Ayo. Lumayan bisnis ah. Cong. Hei, no. Mana komisi aing? Tenang. Nah, gitu atuh. Yang bisa, aing balik Oke. deui. Oke, siap nunya. Yuk. Ih. Lumayan nih komisi ngejual bebek ya lumayan ya. Woi, Tung. Siapa nipu aingnya? Hei, nang, Cong. Siapa nipu aingnya? Nipu naon? Ngomong lebih 200, gini 100. Aing mah tuh masa nipu. Atuh kumaha gini tidak bisa nipu gitu teh. Aing geus mere 200 bebek teh. Ini 100. Yes, ya kerja ribut ya. Eh, saka di wani mah. Iya, siap kan di wani mah tah. Jalan mana aing ka di sana? Hah? Ayo, Ih, dasar si pegek sia. ka di wani mah Di ka di. mana ka dia sok? Ayo tungguan ku aing didikan ieu tah. Di dia ayo. Sok. Tunggu aja dia sih agak bocor sih. Ayo sok sia. Ayo sok tunggu dia sih. Adi wani mah. Sok. Sia. Si gentong tuh sia goblok sia gentong. Kadi sia pegek. Ka dia mana? Di. Kadi ieu tah. Oh, nyaman ka dia udah teu bisa naik hese ieu. Ayo sia. Wani mah. Sangkana aing sieun meureun sok. Sok sia gentong bocor. Dia sia, dia. Sino ka dia? Aing dipunal ke sia sok. Bebeknya 200. 200,2 emang 200. Gini 100. Idih. Ayo sia kadinya kawan sok. Ayo sok ka dia sia. Sia. Nya sok. Kira-kira aing wani teu ka sia. Emang aing wani ka sia? Lah, terus kumaha ieu? Geus saya udah damai betung lah. Tah, kitu damai Aing kan buka bisnis ngeunah, tuh. cong. Saya Aing ka buka dia. bisnis. Ka dia, juk dia. Bisnis naon, cong? Urang boga mesin jahit opat. Heeh. Alanyar keneh tuh. Arek dijual ka ente. Dijual sabaraha? Geus 10 juta wae. Mahal teuing 10 juta wae mah. Bisa berapa? Tawar aing lah. 8 juta kumaha? Salapan lah, kurangan saperak wae. Mesin teh izinna 2 jutaan, cong. Geus 8 juta. Borong ka aing kabeh obat-obatna. Terus lah, deui lah.
Oke, Nah, jadi gitu atuh. oke, siap. Daripada pas saya mendingan Oh, bisnis. jadi duit ya. Yuk. Oke. Mesin butut KB si Acong maracet KB ge mesin udah bener hiji oge. Kenapa tung? Aing beli mesin ketipu ku si Acong ieu, mesin maracet KB. Bodol meureun mesinnya. Heeh. Mesin bodol tuh bae sira mah. Mas, nitip mesin ya. Dia siap. Ayo kalian si Acong lah ya. Dasar bocah bungker. Mesin bodol di tuku bae. Hei, pakai. Si di dia. Ayo gentong. Sia ngajual mesin jahit butut ka aing. Butut naona, orang menang meuli anyar di si Ino orang teh mesin teh. Kek. Si Ino. Jadi mesin teh emang di si Ino maneh? Heeh. Aing ge bebek emang di si Ino eta. Berarti si Ino ya masalahna ya, nipu orang duaan. Oh, gitu dong. Berarti orang ayeuna ketipu ku si Ino kedua. Geus, ayeuna mau ngobrol mau renangan si Ino ayeuna yo. Heh. Yo. Tipu aing ya. Dengeuna. Ayo, Cong. Ayo. Nah, cek aing ge budakna di dia yo. Heh. Hah, ayo sia. Kelihatan. Iya Jadi Dong. siap Ngerti nih, teh, Bang. ya. Aing Di lo. mana tong aing teh ya. Goblok Sok, sok, sok sok, jahit teh, ya. dari Budakna iya, berapa ya. nipu Oh. cuma baturan wae kayak nipu Ayo sia. naon sok ngobrol-ngobrol. Ngopi, dari ngopi. sok. Ngobrol-ngobrol. Kumaha eta jadina urang teh dibubur ku maneh. Teh, kopi tilu. Goblok udah. Goblok, kabur sia dah. Kabur sia. Woi, Woi. Wah. Kabur sia no. goblok kalah kabur budak teh. Woi. Woi. Pegel atuh, Ya, Cong. Tangke teh jeung si Andre kentung teh ribut Urang teh. tuh di pagar besi gitu nya ente di Bisa luar Acong di jero gitu. Jadi meng-mengan lah. silih iya we woi gitu. Tapi pogoro-gorowo siapa nih masuk ka dieu luncat ente luncat kan jangkungnya teu bisa Tuh bisa. kentung sarua gantian teu bisa. Oke. Tahan dulu, tahan. Tahan dulu. Hop. Action. Aduh, sepeda di dia yo. Kayak usaha sih. Main no. Iya, oh, teh bebeja. Jarek mau balik heula. Oh, ya. Nuhun.